Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wallahu a'lam bimuradi. Alladzina tegese wong akeh yuqimuna kang pada ngadegaken ya alladzina kabe as-salata ing salat yatuna biha bihuquqiya tegese nekan ya alladzina kabe kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizqian sunagum minalladzina a'tainahum tegese gawekeun sunagum minalladzina yunfiquna padangan apagakeun ya alladzina kabe fi ta'atil kana ara ta'ating Allah. Ulaika utaiman kuna samadayana al-mausufuna bima dzukira tegese kang den sifatan kabeh kalawan barang kang geus den tutur ya mahum ikut ya ulaika al-mu'minuna iku kang mukmin kabeh hakon kalawan nyata sidqon bila syakin tegese bener kalawan orang mangma lahum darajatun iku tetep kada ulaika utawi sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat bil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam saning pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fi jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna. Sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karat mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna
lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi coba iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka malaikat Allah iman ka kitab Allah iman ka yaumil akhir iman ka hisab iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nutilu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deuleu teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis nu sekarang itu. Hayu. Urang banyak keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai mata ceuli. Geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu. Lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap, Allah ngabendu. Kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge. Eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti. Jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan kos kitu. Moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina. Sebab naon? Sebab moal kaharti. Hartina asli teh hakikat hese. Nah, ieu keur carita dibere geus ku Allah. Sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur. Ya Allah, lain makhraj nu ngeunah teh, lain suara. Jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun
jeung perasaan eta nu disebut zadathum imana. Geus eta mah deuk salah eta deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara, lain ukuran makhraj. Mun nu macana ikhlas nyambung. Urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang. Eueuh naon hiji bae Allah. Ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah. Sayang naonan di jero hate. Pertanyakeun ku diri urang, "Hei awak, ari sia sieun karesep sia naon? Karesep sia naon? Anu ngaganggu sia naon?" Pertanyakeun ku urang ka diri urang, tafakur ngaranna. Engke mangke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum iman. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli, lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana eta mun kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun urang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman sebab nyana ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya kumaha eta bagus jeung Muammar gedeg 12 tos-tosan teh mun itu itu mah teu bagus mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura tah make pentil kadu urang tuh kadenge gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim, kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi, kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin. Si Darwin urang mah paling ngabundang banding kos kitu bae. Selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang, disadarkeun sadar-sadarna. Urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan ku urang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepeun tah henteu kok sia kahalangan si ku macam-macam nu kos karar itu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicenan Allah mere tak sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku ngeunaheun gitulah sewa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat ngeunaheun urang maca sholawat ge ngeunaheun hese tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese sebab tambah penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we Masya Allah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasakan punya
iman urang mah kuarikeun disungut doang encan karasa nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia nyaksian ji aju geus kieu kumaha tuh syarat cek malaikat ulah tuh bongan sih nyaksian ira sih nyaksianana lamun urang bahasa cenage we geus sarah teu menang cenage kos kitu cenage cakolot wes ada cenage weh lah kudu boga pendirian masyaallah iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksianana nyaho teh dan sakadar nyaho wujud kidam bakal moal lapali eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina iyalah anu jelema ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan kos kitu hayu lamun ikhlas zadatuhum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah urang teh kan ieu ngan ngomong doang tawakal dek berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit moal mawa bekal hiji Allah itu mana kuarin aya aya ngaji ge dia mau bekal urang tawakal tu Allah hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakal anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna heula nu heseng kituan mah babari urang ge mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia tawakalna heula ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu aing hese ngomongna ye atuh bakana dibere kitu ge tentang geus tawakal teh Ki Ahmad ke Surabaya hiji kumpul jeung Bung Karno jeung sabab balik ka dieu duaan nya dek balik kan naik kareta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana ieu jeung balik kareta eueuh sakena geus eueuh kieu kunaon gampang nyokot tanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus jam daunan di rorodan punyana aduh
Masya Allah. Numantak tadi berek ya, tak maksudnya besi salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar. Geus urang tatagenan sebeuh kana dahar. Sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali. Moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang. Khariqun lil adat. Urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina. Mun teh mah teu dahar lapar. Warima dirobah ku urang ulah dahar. Hayang coba. Hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal-mal jadi wali moal. Penting. Urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya. Sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare. Lamun teh sare 8 jam cak dokter mah. 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak. Deuk kira maca deuk kira maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat urang urang mah ulah sare geus sayangnya. Bagi saya tik bae. Kok bisa kos itu? Kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sewakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege eueuh ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set, jaba beneran sia. Didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener. Dibere kuat tek teu sare ge kuat. Asal nonton TV bae. Itu beres deh baik. Tuh, urang usaha. Nah, lamun geus dibalikeun ku urang. Kuarima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh. Berarti kan geus khariqun lil adat. Urang usaha ngabedah adat. Nu biasa sare henteu, nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana. Tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teh bisa ditiru-tiru. Boga maksud-maksud tertentu. Ulah asal cumplang-campling bae. Maksudna sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan. Kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar nya nama kuat bae. Deuk nginum kuat bae. Nginum keur henteu masalah. Dahar keur henteu masalah. Sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae. Dibere kekuatan ku Allah seperti kos kitu. Enggeus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar, alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas. Mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Yo, aing nya mah henteu, berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah. Janu Allah ciptaan Allah. Jageninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana? Kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang, Syekh Mansur, Syekh Asnawi. Jak kararuat atuh naon bedana jeung urang. Urang mah teu latihan doang. Latih urang tek kuat beda alamna. Geus kulantaran beda alam, urang teh kuari mah bersih. Geus bersih zahir, bersih batin. Bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah.
jenggotan bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah, ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu osok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia nya rembah ka dieu setan-setan buana roblok. Tolol sia. Sembah ka Allah, ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok. Punya nandek deraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah mah dakwah bae asa ulah dituar bae. Dayang dituar bae. Ih ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Pan geuleup jeung setan mah hese. Jeung haji pede ona kecekel. Aduh babari tah banget. Tapi kan lamun jeung setan ku banyekelna. Hese tah. Tapi ya galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun. Ampun sia, ampun. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke diberi bonus dihadapan anggel ke cokot duit sampai 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia? Bener sia ya? Bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula masa ulah dipaean. Geus aman atuh awas ya nya. Lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke ku aing. Beres. Di dulu bener isu ka aya aja bener ieu setan yakin. 1 poe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh. Ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia. Tuar deui ku aing sia tangkal. Tuar ku aing sia tangkal. Bawakeun ragaji deui. Kongseng goblok sia. Di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan. Ulah dituar. Kajian kumaha dakwah mah dakwah ulah dituar. Teu bisa. Bohongan jalir janji sia aing. Naon? 5 dirham mana? Oh, ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan, gelut. Wah, gelut. Eleh kiai. Kiai eleh. Waduh, anu tatadina jotosanana mantap teh. Ku ari geus bisa ngajotos kiai. Aduh kawari setan kecekek, kuari kiai cekek ku setan. Ayo, kiai, kamana? Ampun geus jangan aman bae geus aman geus. Geus kula mah penting mah ulah dicekek, kajian teh geus asal aman bae, kajian teu dibere duit. Ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing. So, kurang da? Motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang baluh nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunaheun ieulah tawakal tu Allah. Allah bagian kol bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakal tu Allah. Bagian anu zahir 2 ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok.
Kadeule malah gegede mah hayang kadeule kajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah salat ambrang teh lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana. Nah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah karim. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke kadituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah make perasaan salat eta ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal keluar tina kudrat iradat Allah. Geus saturang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah. Geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya, apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti loba nu gagah, Gusti loba nu sugih, Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabiro apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabiro alhamdulillah tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah. Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat. Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah nah mulai guys
lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantak ayat ieu lain lalagaan Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cek cenah iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh irodat urang teh geus eueuh irodat jadi berarti eueuh irodat mah kos langlayangan kan teu boga irodat dikenyedkeun teh kunu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat irodat Allah ai kudrat irodat Allah teh kapan meureun sifat Allah ai sifat Allah teh meureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal tah ieu geus hese ngabahasakeunana kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu ku urang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh
sonubariun sagede ke lain kolbula di jero eta teh aya ma'rifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus seukeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu ini gitu-gitu lantaran dicarekan baik. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Nyana ngomong, saya bagaimana nggak ketawanya? Emang? Atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad ya Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad babhen manhead bageti eta kadeuleuh kan Masya Allah, etalah sholat jelema ahli ma'rifat batak jana mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge nggak makmum oh masalah kan sah nggak makmum orang wali bukan lain wali sah solu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaanna jauh jarang nyana nggak makmum biasa Allah beres nggak makmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kobo ke beres kodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mun teu sah beres ditaja deui salat entos mama entos pan mama ngatesahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah mah jarang kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam
tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing makmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kumaha Masya Allah kudu dices beureun ieu mah Allahu Akbar Allahu Akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha bae peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon paregol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu gak dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang aja bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieulah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana tuh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju urang nginjem ka kakak teh sia emang di ka mana cak kakak teh ibu gua di ka Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta dereskeun eta mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae leueuh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh
di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh
Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua